gelis kaya hinggana enak kabina-bina. Ari kudunganana sutra bodas ditaretes ku inten berlian aneh ye. Ari sun jubahna jubah bodas ditaretes ku inten berlian kene. Ai dina tongongna nyolendang jamparing bapak jeung panah-panahna. Ieu budak teh make sutra bodas ditaretes ku inten berlian, jubahna bodas ditaretes ku inten berlian. Di tongongna nyolendang jamparing jeung panah-panahna. Nah, cek Hasan ieu teh bangsa naon? Manapah teuing raosna kadaharanana ieu nu geulis pohara-pohara teuing. Ah, cek Hasan basi susuganan di temalan aing nek uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cek Hasan kapangih jeung kejo aing ayeuna mah. Jadi awewe teh cetrek mukakeun panto eta nu geulis teh Pak barang ningali ka Hasan Basri ye awewe teh ngejat deui ka jero imah. Cek Hasan pikiranana meureunna nyo aing teu tega rupana rek nyokot kadaharan jeung sangu anu loba khawatireun ieu teh ka aing. Eta awewe barang cetrek mukakeun panto ningali Hasan Basri ngejat deui ka jero. Ai pikiran Hasan Basri mah meureun rek nyokot kadaharan atawa sangu. Khawatireun meureun ka aing ningali kaayaan model kieu. Eta awewe teh lain nyokot sangu, lain nyokot makadaangan. Eta awewe teh ngalugas pedang duanana. Sebab kenca katuhu aya pedang disarangkaan ku emas, gagangna emas. Eta pedang teh dilugas kabeh diemeng-emeng ka Hasan Basri. Hasan Basri ditagong cangkengna ku eta nu geulis. Jadi awewe langsung na ka jero lain nyokot kadaharan jeung sangu. Eta nu geulis ngalugas pedang duanana anu kacida seukeutna diemeng-emeng ka Hasan Basri. Akhirna Hasan Basri ditajong cangkengna bruk nangkuban Hasan Basri diluluh ku eta awewe. Basana eta awewe manusia wani sia asup ka nagara aing. Sebenarnya negara aing teu meunang kasupan manusia, sangar ka negara. Manusia geura tobat sia ka Allah besi loba dosa. Dipaehan seku aing. Eta Hasan Basri Pak wor getih bijil tina pangamungna, bor getih tina sungutna. Kulantaran diluluh ku eta awewe teu dibere ampun deui Gusti. Orain angan pameupeuh. Gusti cek Hasan Basri mana abdi teh lapar jeung leuleuh sesangka ye dongkap ka dieu teh saperti orainangan pameupeuh Gusti ampun. Ulah ngomong bangsat kata awewe sangar sia ka nagara. Eta Hasan minta ampun teu dibere ampun. Raraga anu sakitu modelna. Cek Hasan Basri Gusti nyuhunkeun waktu 10 menit. Abdi rek nyaritakeun riwayat abdi heula Gusti. Jadi Hasan Basri nyaritakeun riwayat manehanana kalah ka deui ngabejakeun ngaran sorangan jarengan Hasan Basri ti kota nagara Basrah asalna. Abdi teh Gusti katipu ku ngaran Ki Bahrom titah nyembah kana seuneu ku Ki Bahrom. Sanggeusna nyembah kana seuneu abdi teu nurut ditengeulan ku balad-balad Ki Bahrom Gusti. Nya abdi teh dugi ka dibawa ka puncak Gunung Mega Gusti ningali tangkorek aya 88 umat Islam nu dibinasa ku Ki Bahrom. Nya abdi teh ngaragrageun maneh Gusti ti puncak Gunung Mega. Abdi teh nya ragag ka tengah lautan. Allah langkung uninga langkung kawasa oge Allah anu ngabogaan wewenang. Alhamdulillah abdi teh disalametkeun ku nu kawasa ragag ka tengah laut nya dugi ka ayeuna abdi salamet. Namung abdi dongkap ka dieu mah banget ku lapar Gusti rek nyuhunkeun makadaangan. Lapar ieu lapar aduh. Hasan Basri maksud lain nek jahat oge beuteung lapar parantos sabulan 10 poe dileuweung wungkul teu mendak naon. Eta nu geulis
barang nguping kecap Hasan Basri riwayat Hasan Basri ieu pedang dua nana ngacleng kabeh bruk nang kuban pala saderek nangis ieu nu geulis dina tonggong Hasan Basri basana teh Kang abdi hampura ampura dunya akhirat Kang ya Allah si Okang si horeng si Akang teh sanajan manusia tetep saagama jeung abdi eta nu geulis nang kolok dina tonggong Hasan banjir ku cai panon aduh Kang Hasan abdi hampura dunya akhirat Akang mah sanajan manusia batur saagama jeung abdi aduh Gusti Akang abdi hampura Kang ye cek Hasan jadi ngeunaheun kieu nang kolok abdi memang neda-neda kanu kawasa ku hayang gaduh saderek pameget Kang ayeuna Akang lamun hayang barang dahar ulah ganding sangu sakepeul Kang hayang naon ge aya yuk urang kalebet yuk eta Hasan Pak dipayang kuno geulis dikendengan mah kuno geulis Hasan dibawa ka kamar barang datang ka kamar Hasan Basri dikedengkeun dina ngon sarene kolamuna ditaretes ku inten berlian eta Hasan meni teu paeh teu hirup ngahep-hep jadi Hasan mikiran ieu teh aing di mana apa aing maot ka surga ieu teh ngedang dina kolamu ditaretes ku inten berlian aduh Gusti kersaning Allah ya Hasan teh geus kitu pertolongan ti Allah cek eta budak awewe teh Kang sing betah di dieu sing jongjon ibadah kanu kawasa Kang lamun Akang hayangnya ho Akang teh batur saagama jeung abdi ari Akang mah manusia ai abdi mah jin Islam Kang sedengkeun manusia jeung jin teu samata-mata didamel ku Allah dauhan Allah dina Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teu pati Allah ngadamel jin jeung manusia angin kudu arah ibadah kabeh ka Allah jadi jelas Akang teh batur saagama jeung abdi ngan abdi mah jin ari Akang mah manusia Kang sadayana abdi tujuhan di dieu teh ieu anu kasebut Pulo Sehab abdi keur nyepen paawewean Kang ai pun lanceuk anu genep deui nuju patroli sebab teu meunang aya manusia ka nagara jin sangar ka nagara tapi lantaran menginget Akang teh saagama alah abdi tanggal waler kumaha engkin tanggung jawab kanu jadi saderek sareng kaatasan abdi ih Hasan mah molotot we dah hawangeuna barang telami jin Islam anu ganap deui lanceukna eta si bungsu horeng eta teh nu aya nu pangalitna teu lila dongkap anu genep deui tos patroli make baju wajah sagala wajah mani euneur tarurun sakuma angin barat barang datang ieu nu genep teh nyangakeun uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam aduh si bungsu geus bingung kumaha ieu jawab alhamdulillah cek si bungsu ece ti mana pan cece teh tos patroli tina mega boh tina dasar laut besi aya manusia asup ka negara urang teh sebab teu meunang ku atasan sangar mah ka negara teu meunang sebab sangar ka negara si bungsu geus bingung sedengkeun Hasan Basri aya di kamar si bungsu ngomong kieu ceuk ai kahoyong abdi mesing bener aya perintah ti atasan oge ulah hantem-hanteman bae maehan manusia kumaha lamun manusia batur saagama saidolohi kumaha tanggung jawab ke di akhirat di hadapan Allah Kang ieu cece ih cek dulurna anu genep perintah ti atasan anjeun ulah mikiran batur saagama sanajan batur saagama paehan teu meunang aya manusia si bungsu bingung taya hinggana mangkaning aing ngampihan ieu manusia jenengan Hasan Basri
anu saagama anu kuat kasebelasan iman Islamna terhadap Allah. Cek si bungsu cece abi rek blak-blakan bae. Salaresna dinten ieu teh kata tamuan ku hiji manusia jenengan Hasan Basri anu kawit ti kota negara Basrah. Saagama ce koma ulah dipaehan ce. Paladirin ya saderekna anu genep barang nguping si bungsu ngampihan tatamu sifatna manusia. Beureum pamenteuna anu genep. Barang red ningali si bungsu geuleuh taya hinggana majar meneng-meneng laraya tinira. Ya tinira majar meneng-meneng laraya tinira. Ya tinira satria tanang betara nongnengan mencara wayang gitu ge Pak. Jadi ieu budak anu genep teh lanceukna ngambek. Pokna kieu bungsu, ayeuna memeh ku aing dipaehan eta manusia, sia heula ku aing bakal dipaehan. Teu buyut aing maehan dulur. Sebab sia geus melanggar kana palaturan. Si bungsu angkat tangan ce. Dalah dikumahakeun. Piraku cece kuat maehanmu jadi dulur. Tega ce. Tega. Hampura we abdi. Moal dihampura. Ayeuna gara tobat sia ka Allah besi loba dosa. Pasti sia ku aing dipaehan. Sebab sia geus melanggar kana palaturan. Si bungsu menta dihampura teu dihampura. Menta ampun teu dibere ampun. Kalah kadi seselan bari jeung rek dipaehan. Si bungsu metakeun ajianana. Barang nguping eta kecap anu kasar taya hinggana. Ngebogan rasa asa jadi sungsum jadi balung sumerep kana kulit sumarambah kana bayah. Langit asa melengkung mega mayang katon kasuhun kalingga murda. Dicangreudkeun dina ujung rambut parat kana ati sono bari anu murni. Ceu. Lamun cece teu ngahampura ka abdi. Cece teu mere ampun ka abdi. Ayeuna cece genepan abdi sorangan cek si bungsu. Di mega mana, di dasar laut mana. Ngaran-ngaran Hasan Basri dipaehan moal dibikeun. Banjir ku lautan getih lillahi ta'ala. Abdi teu buyut pasea jeung dulur. Teu buyut oko begal pati jeung dulur. Cing ce, ayeuna kagagahan cece naon elmu nu geus aya di cece. Weduk parung tah, gunewa, cikengkengan, sera, cimane, tanjakan, beraja musti. Taji melela betara karang ilmu banyu pancasona. Betara sangsang, sapu angin, hayo, sapu inyuk, sapu parek, keluarkan cek si bungsu. Paladirin. Si bungsu pitulung tilu kawasa, barang ngalawan kitu, ngomong kitu, kaharupeun saderekna anu genep. Pala saderek dibarengan ku pitulung ti Allah, ieu saderekna anu genep teh leuleus taya hingkana. Pokna bungsu ampura cece dunya akhirat. Sanajan anjeun sorangan cece jauh di tanah kalangit ngaran-ngaran bisa ngalawan ka anjeun. Ceu hampura cece dunya akhirat. Cece mah banjol. Ih cek si bungsu banjol. Jadi kumaha ayeuna ece? Ece mah ayeuna urang kumaha we tanggung jawab ka atasan. Urang aku dulur we eta manusia jenengan Hasan Basri geulis. Di mana ayeuna Kang Hasan Basri? Nungtungna si bungsu ge jadi leuleus. Itu di kamar. Paseana teu jadi, Pak. Anu akhirna barudak anu 7 teh ngagulung ka Hasan Basri. Nu gareulis endah kabina-bina nyeung cerikan ka Hasan Basri nu keur ngaringkuk di eta ranjang. Eta Hasan Basri ku ngaringkukna geges ngeunah. Katamah-tamah digulung kuno gelis mani tujuhan. Eta Hasan Basri awakna mani hejo lain mabiru lain. Hasan Basri ngan teu masawan dulu. Keur mah ngaringkukna dina ranjang oge ku ngeunah digulung deui kuno gelis 7-7. Eta Hasan awakna mani hejo lain hidung lain. Eta budak nu tujuhan teh Pak. Anu duaan nurutan sukuna hiji sewang, anu duaan deui ngusapan beteung kenca katuhu.
anu duaan deui ngurutan leungeun eta Hasan mah hiji sewang bari caririk budak ieu teh dulur urang aku dulur sapejit bae moga Gusti nyaksian abdi teh lain bogoh lain naon-naon tetep ngangkeun saderek da Islam mah di mana oge teh dulur kulu muslimin ikhwatun umat Islam di mana bae ayeuna dulu ai si bungsu mencetan sirahna ka Hasan Basri jadi Hasan Basri digenjang ku saderekna anu 7 jin tetep ngangkeun saderek nu duaan ngurutan suku hiji sewang nu duaan ngusapan beteung kenca katuhu nu duaan nyekelan leungeun ngurutan hiji sewang si bungsu nyempitan mencetan sirahna eta Hasan Basri maninges ngising lain ki lain eta Hasan teh pas sajeroning di papayang kadaharan sagala aya disayagikeun anu akhirna Hasan teh menang saminggu lajuna awakna jadi sehat kembali barang dahar sagala aya kunyaah-nyaana eta barudak anu 7 lamun aya reungit eunteup dina beungeut Hasan kuat paboro-boro maehan kunya ka Hasan Bas malah ceuk dulurna teh kieu Kang lamun ngabogaan rasa carangkeul teu naon-naon marentah ngurut meusel ka Neng eta Hasan Basri jadi ogoan lamun cangkel saeutik dak urut ngan diiring-iring we eta Hasan Basri ti peuting Hasan Basri hudang boga rasa panggetolna tapi teu kuat Pak ngalawan ibadah jin eta sebab barudak anu 7 timulain bada Isya sampai dugi ka waktu subuh zikir teu liren-liren cek Hasan bener jin ibadahna teu kira-kira numetak kaum muslimin kaum muslimat ibu-ibu bapak-bapak di mana bae ayana nu di Rengas Dengklok nu di daerah Tangerang nu aya di Bandung nu aya di Cibarusa nu aya di daerah Cileungsi nu aya di daerah Bogor sumawana di sakitar Jakarta Tanjung Priuk oge nu aya di daerah Bekasi nu aya di daerah Talagasari nu aya di daerah Cikampek nu aya di daerah Kuningan anu aya di daerah Majalengka kum sadayana singkah hade ulah wani ninggalkeun urusan salat kadahanan secara jin dugi kalabah zikir dugi ka subuh istu basuh bibir zikir ka Allah singkah hade tah ieu Hasan Basri alhamdulillah ku ayana kakuatan kasebelasan iman Islamna pertulungan ti Allah hakikatna syariat jin anu 7 nu aya di Pulau Sehab ngangkeun saderek ka Hasan Basri anu akhirna Hasan Basri unggal poe unggal peuting ngear bae maca shalawat teu liren-liren ya Hasan Basri Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asron watir yaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil apar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli jadi Hasan Basri lamun kaluar leuweung geledegan tapi lamun kaayaan di jero gedong asa di mana bawa teu aya bandingkeunana kadaharan anu raraos oge aya di eta gedong jadi kurang leuwih Hasan Basri aya di Pulau Sehab geus lalakon 29 poe kasabulan teh sapoe deui ari peutingna ngayakeun obrolan jeung saderekna anu geulis anu 7 cek nu geulis Kang ari Akang Cing babadean geus sabaraha dinten di dieu Hasan Basri mun teu salah kakarak
saminggu. Eta ku betah-betah nararasaan karak saminggu, padahal mah geus 29 poe. Kang, ku betahnya. Akang tetos 29 dinten, Kang. Malah ayeuna mah kieu, Kang, enjing teh akang bade dikantun ku abdi. Abdi teh sabulan sakali kedah seba kanu jadi rama. Ai rama di ditu, Kang, di negeri Sehab, ai ieu teh nu kasebutna Pulo Sehab. Jadi wayahna akang moal dicana ku abdi, sebab lamun dicana, Kang, banjir ku lautan getih sebab teu meunang aya manusia. Jadi akang wayahna dikantun enjing ku abdi sadayana bade seba abdi karama. Engke abdi nyanak oleh-oleh, engkang wayahna akang dikantun sanaos nyalira engkang moal keung. Eta Hasan Basri barang nguping kecap saderikna anu 7 lengleng resmi kang sapisan awur sulin raya katon pawarsa nongenang benyapanya. Iya barudak sok yang nongenang. Oh gelis, jadi akang teh baris dikantun enjing mah sawios teu naon-naon cek Hasan. Ngan oleh-oleh we ulah poho euy. Jeung moal keung cenah akang teh ye. Moal Kang moal keung. Insyaallah akang muga-muga we ku Allah diraksa. Piraku Kang, sing sabar we sing tawakal ka Allah. Sabaraha lamina anjeun nek nyaba? Paling lami ge saminggu Kang. Ning lami. Wayahna Kang. Eta si bungsu mangadeukeutan we ka Kang Hasan. Kang, ulah seueur saur ka cece. Aya naon neng? Ieu kunci cepeng anu 7. Ieu kunci geledi amat, kunci naon? Ulah loba omong. Kang bilih hoyong terang, aya gudang belah wetan 7. Lamun akang kesel-kesel ku akang bukaan eta gudang. Ngan titip abdi ka akang gudang anu nomor 4. Koma ulah diganggu, ulah dibuka. Salian tidinya mah mangga teh teuing. Kang, gudang nomor 4 mah gudang rarangan, metak balai, metak cilaka, koma ulah dibuka. Insyaallah gelis. Dulurna anu genep teterangun si bungsu masihan kunci gudang anu 7. Teras ieu saderekna anu 7. Darang-danan pagelis-gelis eta banudak. Barang beres dangdosan make baju hikmat teras kabeh cium tangan ka Hasan Basri Kang. Doakeunnya. Insyaallah ning. Yolah poho ye oleh-olehna ye. Insyaallah Kang. Eta barudak teh anggang tina bumi. Pala saderek sakumaha manuk halali berangkat ka negeri Sehab. Maningalut ngabanayut tujuhanana. Eta Hasan panona mani molotot bae ningali saderekna anu 7. Gusti, cek Hasan Basri. Geuning bisa hiber ieu jin pohara amat. Aduh, lamun aing bisa hiber model kitu, aing rek neangan kuyuk bahrum mek aing dicekek tak dibaso. Dengdem we meureun eta manehanana teh. Jadi Hasan Basri anu di kantun Seba. Saderekna anu 7 nuju Seba. Ka negeri Sehab karamana bade ngadeuheus. Tinggal Hasan Basri. Anu keluh kesah di kantun kudu jadi saderek. Boga rasa aya keung, aya bunga. Aya kesel, aya jengkel Hasan sorangan bae. Kulantaran emut kasih bungsu ieu kunci teh kunci gudang anu 7. Di mana kesel-kesel cenah bukaan. Coba cek Hasan ieu teh gudang naon? Barang diteangkeun ka belah wetan Hasan kaget saya hingga apa? Aduh, ieu gudang teh pohara geledin. Cek babasaan hiji gudang teh meakeun tempat kirang langkung 1/2 hektar. Ya gudang teh gede amat, gudang naon
naon cekasan Basri